Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa Allahumma salli wa sallim wa barik. Atau ayat ketimbringan asa kengorah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul adzim al-ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Al-hadis. Puja urang sanggakeun ka Gusti Allah azza wa jalla. Ali pujina urang sanggakeun ka Gusti Allah nu maha suci. Tasyakur binikmah urang sanggakeun ka Gusti Allah nu maha ghaffur. Ngarangkuman kudroh inayah izin ti Gusti Allah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di ieu haflah dina raraga memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah sadaya, bapak-bapak kali para ibu, pemuda kali pemudina anu hadir di tempat, para pengurus aparatur pemerintahan sadaya, utamina guru-guru simkuring, para ajengan, para ustad-ustadzah. Mudah-mudahan urang sadaya wasilahna ieu maulid Nabi kengeng kabarokahan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat kali salam mugia salalawasna dicurah limpahkeun kanggo panutan urang sadaya, junjunan urang sadaya, nabiyana wa habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kanggo para kulawargana, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at. Tur mudah-mudahan urang sadaya mesti kagolongkeun janten jami-jami anu mahabah ka baginda Rasul. Mugi ya urang sadaya mesti kagolongkeun jami-jami anu dipika cinta ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Lurah anu katingalina semakin gagah. Tegakantun Bapak RW anu sok loba gawe, oge Bapak RT anu perlente. Sadayana aparat pemerintahan Desa Cicareus simkuring bunga bagian naon tiap ngaji di Cicareus, kamari ngaos di Narimbul ya. Tiap ngaos pasti pakades saya. Cing cirining berarti ulama ngarojong ka umaroh, umaroh ngarojong ka ulama. Umaroh anu resep kana pengajian. Memang pemimpin mah kudu resep karena pengajian. Sebab naon moal mungkin berkah hiji desa lamun teu dibarengan jeung ayana pengajian. Biasana pan lurah-lurah mah aja untung aja membuka lurahna ora kene kasep. Walaupun kasepna kades randan tidak sekasep diriku. Tapi untung buka kades anu daek rajaban muludan. Biasana pan di desa nu lain mah Cikidang mah nu rajin teh ketempo Cicareus, Bumisari, Taman Sari, tara rajin. Aya desa-desa nu lain mah aya we alasanna teh. Pak Ustad punten Pak Kades teu dongkap naon nyeri beuteung. Ge aya di alasanna teh nyeri untu. Nyata macam-macam buka sibukan ana sebagai aparat pemerintahan sehingga kurang merhatikan karena masalah keagamaan. Ieu mah alhamdulillah hadir. Bisa kituna bila mana sinkronisasi antara ulama jeung umaroh, insyaallah bakal ngalusurkeun keberkahan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para ajengan, para ustaz, para kiai, para ustazah, siapa tuh kasuhun simkuring ngadeg di sadayana di payunan sadayana jamaah di dieu sanes bade ngaguruan tapi urang ngobrol tentang seputar Maulid Nabi. Mudah-mudahan manfaat kanggo diri simkuring umumna kanggo sadayana jamaah. Man kharaja fi talabil ilmi, man sing saha jelema kharaj di jilti makna fi talabil ilmi dina jero nuntut ilmu bahwa fisabilillah mangka eta jalma sadayana keur aya dina jalan jihad fisabilillah. Tapi aya tungtungna ceuk hatta sehingga yarju balik deui ka imah geus jihad deui. Mantap aja kudu betah lamun keur aya maulidna. Kudu betah lamun keur peringatan Isra Mi'raj. Ulah silih eseke ngandak lamun muludan mawa permena 10. Ya hiji gayam deui hiji. Biasana panjamaah ibu-ibu mah teh jauh ti bawah menang teh Ustaz menang teu naon, yang penting mah niatna tolak bapak-bapak mah ngudut jeung ngopi, ibu-ibu mah ngadahar tapi simkuring hayang naos tadi memeh angkat ti bumi di niatan teu. Kumaha sih niatan kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Gadeng langsung gitu. Cium tangan heula teu kejaroge. Oh teu aya. Tapi izin heula kacaroge. Alhamdulillah. Yeuh cek yeuh. Ieu mah jamaah di Cibadak lain di dieu, nya pan simkuring orang Cibadak. Jamaah di Cibadak mah ongkoh muludan tapi manehna teh tara izin kacaroge. Ai di dieu mah da katempoli katingali lah wajah-wajah lagi abdi surga sadayana. Sudah. Depan, lima karak sugan. Lima di Cibadak. Ongkoh manehna rek muludan tapi kasalakina tara izin. Pajarkeun teh ucan izin teuing da rek haji eueuh. Jenting salakina hideung, jenting salakina bau, jenting salakina goreng patut, keukeuh surga na eueuh mah aya di salaki eueuh. Jenting rajin ngaji, dor-doran, Senin bajuna koneng, Salasa bajuna hejo, Rebo bajuna beureum, Kamis bajuna bodas, Jumat bulu hiris. Saking rajin ngaji puter kabeh warna baju padahal nyaho eta ge kalieu campurna seribu campurna
pan ieu lain japati tapi surah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kamana jalan ke Jogja, ka dieu ka paling wetan. Kemana jalan ke surga, ka dieu ka panaosan. Buah huni, buah lolobi, buah nangka jeung samangka. Ieu mustami anu ngaji sadayana ahli surga. Lamun hayang sehat badan ulah sewaba pikiran cukup dijaga melisan insyaallah nung surga berkahan amin ya Allah ya Rabbal lagang naon ieu mawar bodas euy mah aya mawar bodas jadi kira orang aku yang terus bukan nama jamaah rahimakumullah ieu teh dina lagu mawar bodas versi solarat aja lamun geus rajin ngaji alhamdulillah aja ulah sok kalobakeun pikiran di rumah hayang anu la in syakartum la azidannakum bila mana orang bersyukur karena nikmat Gusti Allah diberi rezeki ku caroge sapoe 50.000 suhun kana masaka ucapkeun alhamdulillah di mana-mana bersyukur beres diberi duit 50.000 insyaallah isukana jadi 100.000 suhun deui ucapkeun alhamdulillah di mana geus 100.000 ku caroge dilipat gandakeun jadi 200.000 alhamdulillah lamun aya intinya hidup mah harus penuh dengan bersyukur nih. Ia penjabaran daripada innama buistu liutamima makarima. Omatnya ceu bapak-bapak sadayana urang kan muludan tiap tahun beres ya. Di dieu mah ahli maulid beres. Coba urang tes heula kusim gede. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Lanjutkan. Dah tuh, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yakin cekas genre ejes KPG ahli berkat sebab dalam mau apalena surat tahlil KB ngadak ge eje berkat ngomong-ngomong pas menang sadana ca alhamdulillah sim kuring mah memang ngaji sok absen ka panitia bagikeun ulah berkat memang ngaji supaya keur ngajina fokus kana ilmu ulah pikiran berkat engke balik berkat eta suhun narimakeun ka panitia bari selawatan eje sallallahu ala Muhammad alhamdulillah geus menang berkat usina ngasa eutik pisan usina bea ku ustaz apa biasa ustaz sepuh henteu aja kuring perkara mau berkat insya jamaah rahimakumullah. Apa sih yang melandasi kita harus bermaulid? Di mana awal mulana maulid? Jak naon urang kudu ayakeun maulid? Saha nu pertama ngayakeun maulid? Jeung hikmah apa yang kita ambil di balik maulid Nabi? Urang cecel hiji-hijina supaya aja aya bahan kamu uih ya. Ulah ditanya engke ku carogena. Bebek jeung salakina. Sayang. Masuk disebut sayang kan emak? Di golongan naon? Kokom Iki aing rasa nyebut ngarang atuh Pak lamun ka istri nyebut ngarang ganti sekali-kali ku saya awewe mah makhluk yang senang disayang-sayang terus aja karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk bengkok lamun tulang rusuk bengkok dipuput dimarahin dia akan botak makanya awewe mah dilus-lus disayang-sayang misalkan lamun aja diimat ke salaki teh sayang, mama, bebek, kenyaan bapak bunga tuh pasti bunga, tapi tahu
Hari aja sok jemput saya nggak salah ki. Enggak pantas satu. Ayang-ayangan. Misalkan mungkin ditanya bicara gede, mak dia muludan ada sareng saha teh pokona mah ustadna kacamataan. Saha ngaranna teh teh pokona mah Nanang di Cibadak. Kunaon make kacamata manon aing belek masalah mah bukan apa we. Balik kaji teh penting jam 2. Ustaz Hadi ditang ngaji ka dieu. Bentrok jeung di lembur aya rutinan dikeun ka batur. Jadi cokot ku uing sabab naon? Ada ge cenah muludan lembur singkur can pernah nincak ngaran dina jalana lembur singkur kampungna berarti moal jauh jeung kampung ter. Pekte alhamdulillah jalannya pasti aspal. Masya Allah. Tahun kamari iya sih kuring ngaji teh di Cirendak ya di mana nya? Cipulutu jalannya jadi aspal. Ayeuna nama alhamdulillah terus siapa eta pasti berkat Pak Kades Ramdana. Karena hebat Pak Kades hidup, Pak Kades hidup. Pak Kades ini tambahan nampak nangganya. Jamaah rahimakumullah. Ece muludan urang tiap tahun kudu nyaho. Sahan pertama ngayakeun muludan. Gocap lah. Uang bisa ngejawab apa tuh? Ari aja tiap tahun muludan kana naon? Ngadu di bangwe nya hadir, geus hadir ngadengekeun berjeng ngobrol. Ayeuna teh ngadengekeun bari ngobrol teh. Aku mau ngayakeun muludan pertama kali saha? Tuh, pokoknya indung bapak orang tiba-tiba geus muludan. Ya, perataskan ya. Mudah-mudahan emut salamina. Yang pertama mengadakan Maulid Nabi menurut jumhur para ulama, sepakat para ulama ahli Nahdlatul Ulama, urang nu pertama ngayakeun teh nyatana Sholahuddin Al-Ayyubi. Saha cenah? Sholahuddin Al-Ayyubi. Sakali deui aja saha cenah? Mudah-mudahan lebih Sholahuddin ngandak aya orang Bumi Salimah apaleun langsung sebab kan ngaran kades nanti Sholahuddin jadi cek manehna ngapalkeunna ngaran kades we Sholahuddin Al-Ayyubi. Dia pejuang Islam, panglima besar Islam yang pertama mengadakan Maulid Nabi. Kerjaman Rasul ngayakeun muludan teh henteu. Zaman sahabat ngayakeun muludan teh tidak. Makanya banyak orang-orang yang di luar NU suka membid'ahkan Maulid Nabi. Muludan mah bid'ah sebab teu aya di zaman Rasulna. Lamun arek budak bid'ah, mobil ge bid'ah. Dan baginda Rasul teh make mobil. Foto. Baginda Rasul make handphone teh. Make motor teh. Zaman baginda Rasul aya imah anu geus make asbes ya. Kabeh geus dipake ku urang mah bid'ah aja. Ngan aya bid'ah dolalah, aya bid'ah hasanah. Tah lamun gapleh jeung nguseup poe di wahangan eta pagaweana bid'ah dolalah. Misalkan contoh ya buku-buku pamajikan yang dikutupan salah kita indit ke pos ronda gapleh bapoe bid'ah eta teh ngaranna. Ari indit ngaji muludan rajaban kana dalil manin taqala liya ta'ala ma'ilman kufira lahu qabla ayatu. Siksa saja mah anu arek tolak ilmu eueuh ieu arek tolak ilmu eueuh ieu pasirin orang dia sadayana tah. Aya orang mana? Tangkil. Pukul tangkil. Wah eta nu mungkin jauh mungkin nu gede pahalana. Eueuh teh arek indit muludan kakarak niat cap indit nyiapkeun pundung, nyiapkeun baju pasti riweuh lah eueuh mah moal jauh beda jeung bapak-bapak. Bapak mah cukup peci, baju saayana kaos sangsang ge jadi dawuh ka era teh lalaki mah. Ba ibu-ibu mah tuh lipstik, wedak, minyakan, pundung, baju nu halus, tas, sendal. Sebab naon? Ingin memeriahkan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha cenah cek eta dalil? Gufira lahu, Gusti Allah bakal ngahampura dosa eta jalma qobla sameme berangkat. Jadi eueuh teh can imir ka dieu tembake geus dihampura dosana ku Gusti Allah. Namanya eueuh ibu-ibu mah balik ngaji teh sok di dosa.
di jalan leumpang aya we teu muludan buku-buku ge mere teh keur men ngan karena teh make kerudung aja tonggo kita urang mah muludannya jeung ustad ngaji eta mah jelema teh keur mabukna burung teu muludan atuh aja beureun beak deui dipake ngomongkeun batur tapi jamaah di dieu mah moal pati beda. Jadi ingat ya, di mana orang geus beres muludan, tadi teh lamun hayang sehat badan, ulah sok loba pikiran, cukup jaga omongan lisan. Ya. Jadi ku ayana maulid Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aya sanes ku muludan teh jang nyampunakeun akhlak. Kumaha carana jamaah maulid Nabi akhlakna alus, emotana sae, lisana oge sae, kalakuana oge sae. Insyaallah di mana-mana beres muludan, lisan sae, emotan sae, kalakuan sae, mangka berkah mulut tepi ka eta jalma. Tapi sok aya keneh orang Cibadak mah di mana beres muludan kasalaki langkang keneh. Kacar oge euy. Aya nu ngangkang di Cibadak. Wengko beres muludan tapi salaki ada kideun gawe tara siapkeun bajuna. Di mana salaki kurang mere duit camutrak sumutna teh jiga aseupan. Ieu mah orang ditu, orang dieu mah moal cepak kades ge dia masukkan Ustaz, orang lembur singkur tangki jeung sekitar mah ibu-ibuna alhamdulillah salehah sadayana. Amin. Tara ngadahar belong. Jamaah rahimahnya. Jadi yang mengadakan pertama Maulid Nabi itu siapa? Salahuddin Al. Pada tahun berapa? Tahun 572 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan peringatan Maulid Nabi untuk pertama kali. Dikarenakan Salahuddin Al-Ayyubi ingin mempersatukan agama Islam yang sudah terpecah belah. Jadi bareto teh memang diayakeun muludan Islam geus mau bendera masing-masing. Bani Umayyah, Bani Ali bin Abi Thalib, Bani macam-macam. Kabeh mau bendera masing-masing. Kabeh boga pamimpinna masing-masing. Sehingga pas waktu perang salib hiji, umat Islam dibantai di Baitul Muqaddas tentara salib. Sehingga dan Salahuddin Al-Ayyubi lamun teu dihijikeun di Islam bakal seep di alam dunia habis ku orang-orang kafir. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi muriling ka sadayana pelosok negeri, ngontrol ka pelosok-pelosok negeri. Ternyata bener kunaon gontok-gontokan, tingali salat subuh di masjid ieu ngan aya 5an, tingali di majelis taklim ieu, majelis ilmu ngan aya 8. Berarti cek Salahuddin Al-Ayyubi ieu orang Islam geus teu pati peduli karena perintah di Gusti Allah. Teu jauh ke zaman ayeuna teh. Zaman ayeuna kumaha? Salat subuh sabaraha urang? Pak, salat subuh sabaraha urang di ayeuna? Osok hadir piwang. Nu pertama datang sa aki-aki, assalamu alaikum. Nah, kalau aki-aki krum. Adan Allahu Akbar cek budak merante eta aki-aki teh cing tong adan wae lain tong adan wae sia mantuk ka masjid adan beres adan aki-aki teh daeweun penumpangna komat manehna beres komat ngimaman ujung deui aki-aki deui ujung deui budak kora di mana serokat kedua maklum aki-aki pan beureunan geus makhluk ketika teh geus eueutuan maca Fatihah ge Bismillahirrahmanirrahim. Kunaon terjadi seperti itu? Karena anak-anak muda dan yang masih mampu punya tenaga sudah kurang peduli dengan agama. Salahuddin Al-Ayyubi diayakeun peringatan Maulid Nabi, diundang dari segenap penjuru negeri, dikumpulkan di satu tempat yang namanya Baitul Muqaddas, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad. Barokahna tina peringatan pertama eta tentara Islam bersatu padu dalam satu bendera Islam, bendera tauhid, dan akhirnya tentara salib bisa dikalahkan, Masjidil Aqsa bisa diambil alih oleh Islam kembali. Eta berkah dina Maulid Nabi.
Ayeuna di urang. Mudah-mudahan beres muludan pengajian ibu-ibu mungkin pinuh. Bapak-bapakna sholat subuh jadi pinuh. Sholat maghrib pinuh. Sholat isya pinuh. Keun aya duhur jeung asar masuk rada di hampura Ustaz pan kagum di kebon ge heuh keun wae. Jadi masalah yang penting sholat usahakeun di masjid, ulah di imam masing-masing. Ibu-ibuna nu tara ngaji, mudah-mudahan jadi rajin ngaji. Anu sok ngaji, mudah-mudahan istiqomah karena ngaji. Ayu ngaji ayu ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu ayu ngaji, ayu ngaji ayu ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu ayu ngaji. Pinarakamna eta? Bisa ngiringin apa? Sok. Apa? Tarik sis. Aing resep kikian lah. Baik. Ingat, maulid itu tidak lain dan tidak bukan adalah cinta. Cinta adalah cek bahasa Inggris nama love you. Jadi aing maulid mah teh aya dalil anu khususna, tapi nu jelasna cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek urang ka baginda Rasul, wah ya Rasulullah, I love you. Cek baginda Rasul, you love me? Yes. Ya milu. Mudah-mudahan orang cinta ka Rasul, Rasul cinta ka urang diajak ka surga ku baginda Rasul. Amin. Ayu ngaji ayu ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu ayu ngaji. Ajakan tetangga, ajakan keluarga. Dinten ieu urang sami-sami bareng ngaji. Ayu ngaji ayu ngaji. Hujan endek anjeun mengerti supaya anjeun apal ilmu agami. Tapi nu sok jadi sedih kan ieu cek baginda Rasul di surga teh Allah sakti. Coba kita sedih kumaha? Ongko pengajian majelis taklim sok Bandungan. Lamun ibu-ibu di tiap masjid pasti penuh rasa. Bapak-bapak masih kuring diodang muludan. Bapak-bapak eta 30 urang gipsi bari nyanghunyar, aya nu bari ngorok. Geus teh pantes kok Bapak. Tapi nahan cenah jamaah ibu-ibu sok sakieu semangat ngajina di surga saeutik. Tapi yakin ieu jamaah nu aya di dieu bakal abus kana saeutik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukaya dari kitabnya, ternyata awet, lamun balik ngaji teh, ke ngaji mas soleha, hatta yaju, pas balik ke imam jadi kurang soleha. Imam jamaah cibadah, kuning ruku, lamun beres ngaji teh pertama nu dibuka teh, terus, dalil naon? Panas. Padahal panasnya api neraka, panasnya alam akhirat, panasnya alam masal beribu-ribu kali lipat tibatan panas dunia. Panas hareudang mah alah, eueuh eta nu makirna mah ayeuna ngaji buni kos kieu, balik ka imah kelek ka mana-mana. Leuweung lamun buni kelek teh dicukur eta sarangwas pabeuli jeung buuk. Ieu mah jamaah di kota. Jamaah di kota mah beres dibuka kerudung, beres baju dibuka teh kana dasar. Dasar bolongnya katempo anu pancaran jero, cungcat mah katempo ge. Cek pun guru ulah nyebut cangcut kemudian ngaji. Apa nih cek pun guru? Kudu nyebutan cungcat. Contoh ieu mah cek pun guru ulah nyebut cangcut. Eta cungcat katempo ge EPD we. Aya we ustad ngalipang astagfirullahaladzim aya ustad na teu bikin aya ku Gusti Allah teh era jeung desa teh. Ieu mah jamaah di ditu. Sami amanya doa. Moal di dieu mah kata pada salehah kabeh. Terus deui eueuh nu paling cilaka naon? Ari ngaji rajin, puasa rajin, salat rajin, 5 waktu salat sunat rajin, sedekah rajin berjeng 2000 ge.
Apaan tiap pengajian bunter ya bunter. Eja sejujur kadek, lamun pengajian majelis taklim, eja boga duit gocapan di salaki 20, 10, 5.000, 2.000 nu dipilih di mana? Aku kata kula protes. Eta teh duit 2.000 teh duit ahli surga nya teu. Coba buka dina keropak Jumatan, teu 2.000-an kabeh. Rajin cenah sedekahan. Ikhlas ya, yang penting ikhlas. 10.000 kita ikhlas mah percuma. Terus mantap jenting 2.000, yang penting tiap ngaji 2.000. Eta cenah jelema nu ahli surga mungkin di alam kubur namanya bakal diberi panjang-panjang tun bakal diberi wawangian surga ku Gusti Allah. Badinya sadar cenah nya oke mah euy. Wangina surga ku duit 2.000 sakieu-sakieu komo lamun ku goceng. Mantap kejeung dia mah ganti ku goceng lamun aya. Nah. Tah, ongkos rajin segala lupa, tapi cenah kudu we kahisab. Kahijab are ka surga teh kunaon? Ternyata dosa yang paling besar seorang wanita bukan dia tidak taat kepada Gusti Allah, tapi manehna teu taat ka makhlukna Allah, saha teu taat ka salakina. Ieu mah salit we. Eja lamun arek bobo, lamun bade bobo, eja sok nawaran kada ka salaki. Nah, iya, namun kan, lamun nggak era, oh cuma kan salah kita tong era aduh, iya, di mana arek bobo, aja biasakan main bobo teh, udahan, lipstikan, terus dari aja sing seksi, arek ngaji kan orang budi, di imam ada bersalahnya sing seksi, terus lempana aja robah, gutak kita sedikit. Ngeplok channel raheno nerkom. Nah, gitu. Kita harus bersalaki. Beres gitu. Ayah, kasalaki tersebut ayah. Dasim kuring, lamun pamajikan jadi capek gawe, capek ngaji, datang pamajikan ngalenotan. Beb. Masa disebut beb tadi juga. Allahu Akbar. Kalinya teuing ayo. Cek pamajikan teh beb. Ulang sayang. Ari we pada priyogi moal ka bapak da eta bari cerpot kana bibi ai surga teh asa namprok kana beungeut capek ge leungit walaupun urang tersibuk gawe ujung-ujungna kumaha cek abdi teh mama wayahna we moal baka bapak keur seueur kene pada melat insyaallah nanti malam besok malam kita bertempur kembali. Oh pancan bisa aku sibuk gawe lamun penting harita ece nawaran kasalaki bari ridho nawaran teh kapaksa ece teh maot teh penting harita surga mau kudu dihisab ece moal sebab naon maot dina kaya ridho salaki asa ditawaran neraka parah nah ngantap ece wayahna nya lamun ece sok ngaji kudu coba kunaon tara nawaran gengsi kasalaki ge gengsi sih waduh ari di pasar aja budak-budak teu majar maneh budak ke genyos ari di imah ngandak sok aya Ustaz meunang teh muka kerudung meunang aja balik lagi muka kerudung meunang teh meunang ka ayeuna balik buludak aja ini ka kamar setiap berkipas angin, buka kerudung, buka baju, buka BH, buka ngadengkak tapi ulah aya nu nampeun, aya salaki mah keren wae. Ari ieu mah kumaha atuh coba dedekakan hareupeun batur. Tikakun zaman kiwari mah ping-ping awewe jeung ping-ping domba ge mah ping-ping domba. Kamu ke ping-ping domba mah lamun urang hayang nempo eta ngagelempongna meuli heula domba 2 juta. Beres meuli kudu dipencit heula, beres dipencit kudu disisir heula. Kakarak kata pepingpingna gelempong. Coba awewe zaman ayeuna sim kuring keur mau mobil tiba-tiba siap ping-pingna ngapunek lah. Ti dideuleu lebar. Ayo sok kesel kadang-kadang mau mobil kasih badak jeung pamajikan namun teh jeung pamajikan mah sok bersyukur. Ieu jeung pamajikan pangarang. Nyiap dibonceng ke motor gede nongi Allahu Akbar astagfirullah tapi kan parut tadi lempong manyanya uing kudu bareng kieu atuh nabrak bareng balik ke astagfirullahaladzim lamun anu digoncengna pahlawan keneh mah kan eta timbul birahi
ketemu gelis gitu ya Allah. Tapi eta lamun diboncengna coba ngesanakan opat. Sang kayona kata lembok. Jadi dosa. Katakan aja, namun gak solong, masuk loba gaya daerah tuh. Ibu-ibu ayeuna mah kumaha anjir aing mah. Ongko di kerudung jadi kerudung, bajuna merecet. Celana make lepis saya ke pasar teh. Aing make kerudung sajam, kerudung dipake nage. Bulit kurung tadi. Bulit kurung. Saking teh geus disiliran ku lagu qasidahnya. Jilbabna dibeungkeut teroleng, bajuna posepet teroleng, calana berecet hayang katingali. Kelas udon. Ijazah nage ti guruna ehem. Aing gua sejeuma ku dijantre wae ya. Pokoknya mah gitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pati guru nak Pak. Cek guru lamun kerajin ulah jebut eta. Tah gitu lecehnya wayana. Jadi cenah ongko rajin ngaji tapi dosa ka salaki nu utamana mah naon? Orapan ditepok-tepok ka batur. Salah sahijina buukna ketepok-tepok batur. Sacuwir buukna cek ka tembok ku lain muhrim. Mangkana paka bagian euceul bakal dibalikeun pean ka luhur. Firahna ka handap. Oh, ya ingat ya. Jadi rajin ngaji dibarengan budak saeutik we heula lobana. Salat abdi yakin orang dia pasti ahli salat sadayana. Puasa abdi yakin pasti ahli puasa. Sedekah abdi yakin di kampung itu sedekah lebih ikhlas dibanding di kota. Di kota mah ditulis sedekah muludan. Di Bapak Haji Eman 500.000. Aing teh ya cek Haji Eman. Jual Haji Goni 1 juta cek Haji Goni. Aing teh ya cek Haji Gopur 2 juta. Aing teh cek Haji Eman teh aing 3 juta. Lebih gede tapi teh ikhlas. Haji Goni Haji Gopur wekawani malapur. Tah eueuh di kampung mah ikhlas sedekah teh. Insyaallah ngan saeutik banyakin awe mah. Salat rajin, puasa rajin, sedekah rajin. Ngabdi mah ngabdi ka salaki. Nah eta sok aya we ngalawanna. Jeung hak salaki jarang dibikeun. Komo lamun aya awe cek salakina teh. Kom. Ampura. Aya kokom teh. Aya. Heuh teh wae lah tong diganti daripada ieu mah judulna ge ngaji. Ngaji. Cek salakina kom. Naon Bas? Atuh pan penting ayeuna teh malam siang kok. Pokona mah maneh can mamulikeun kerudung anyar. Heuh, mentang nama kerudung jang ngaji tapi nama manehna ngakontal adab ti Gusti Allah. Naon nolak ajakan salaki. Lamun ku salaki teu teh aja ya omah praktikeun. Bojo si kuring mah beli teu ku si kuring saeutik ku langsung kerja malik siap langsung. Jadi gitu kudu buat lamun salaki noel, lamun salaki nyandung aja ngambek. Tapi lamun salaki hayang aja sok nolak, ingat ya. Komo di zaman corona kieu, ece kudu loba bersyukur nikmat lah. Kumaha timbulkan sakinah mawaddah warahmah, penjagalan daripada kemunian akhlak. Sebab naon muadaek ibadah bener lamun salaki pamajikan pasti terus-terusan. Salaki pamajikan kudu atur teh lah. Keur zaman corona kieu neng ieu menang kuliah teh poe aya menang teh proyek usul. Alhamdulillah Bapak mudah-mudahan Bapak anjing mah rezekina sing diberkakeun Gusti Allah sing seueur kaya rezekina. Tidak ada di balik suami yang sukses di belakangnya itu pasti istri yang soleha. Mantap laki lamun sukses ulah sok sakaya ke pemajikan. Moal mungkin salaki sukses lamun dihandapkeunana di belakangna teu diluarkeun kudu jadi pamajikan. Tapi eueuh suksesnya ulah atuh. Tapi insyaallah teh abdi oge nya bojo abdi bager kopi isuk-isuk disiapkeun. Geus disiapkeun, mam disiapkeun, kadang dihuapan teh. Kumpul istri teh tadi memang anggap ke Bapak tuh mama disiapkan banyak supaya Bapak cenah teh nempoan ke jamaah bae heus. Bapak geus dihuapan pas ada ingin ngaos teh tadi teh angkat ngaos dicium tangan heula telepon. Aing merasa ya Allah ya kari boga pemajikan hiji di solehah kitu di bunga. Sok maju lalaki boga pemajikan solehah sok maju. Lamun hiji bayakeun nu 4.
Tapi simpuring mau ngekesak wae ibu-ibu. Da moal mungkin awewe mah soleh lamun teu diajar heula ku salaki anu soleh. Laras teh teh. Lamun cek salakina dibiasakeun. Mama, arek gentos amina aya nama tong moal nyebut kokom deui, cek apa sih? Arek nyebutna sayang we. Sayang. Pasti pamajikan lila kali nyebut sayang, jadi pas sayang. Tapi lamun ku moal salakina dibiasakeun nyebut karang, gendor dan saudara mah awe nyebut karang. Pas ya mah dasar siapa kok si Abas. Kan gitu. Lamun ku salaki teh dicontohan sae. Oh, eta mah kebiasaan orang rebut singkur. Gerengaran anak singkatan ti kolotna saking ku cinta indung bapana. Bapana Abbas, indungna Gogong, anakna Abbas. Bapana Tata, indungna Ii, anakna Allah wasali mubarik. Bece ingat dina zaman corona ieu slobakeun maca sholawat, ngadoa ka Gusti Allah ulah ngarajuk ke salaki lamun kira-kira nganggur gere pemahaman supaya salaki semangat lagi. Ditekan seorang laki-laki kalau dia lagi mentok ditekan lain kalaka semangat, depresi nu aya. Pan salaki mah eueuh walaupun beungeutna ciga gaong kumisna bapak di luar galak balik ka iman cigan pomeong nu pamajikan teh. Moal jauh uing kayak gitu sarua. Da pasti bapak-bapak di dieu gitu nya. Kan lamun ku eueuh terus-terusan ditekan sih inget. Ayeuna zaman susah ya. Hirup di zaman ayeuna di barengan aya corona teu di kampung teu di kota usaha mentok mana-mana geus era kumitoa pamajikan loba menta otak lieur duit teu boga usaha untuk mana-mana tapi mun ijabah doa dunia loba bani hoyong kos kades ramdan nambah pamajikan jadi dua. Untuk kades mah kayak ngomong kades ustaz mah untuk kades mah orang yang setia seperti saya. Jamaah rahimahullah. Ingat ya, jadi harus baik kepada suami. Lamun eueuh salat geus, zakat geus, sedekah geus, puasa Ramadan geus, ka salaki taat moal aya halangan bulu-bulu surga Gusti Allah. Tapi pasti jawabanna teh datang ka imah engke rengkoga tersebut sayang teh salaki mah. Pas engke datang penting jeung Ustaz Dana aing kudu nawaran kumaha mimpianna. Aing kabayangeun eueuh rupa eueuh era. Tapi bayangkeun ku eueuh tajri min tahtil anhar, surga teh di bawahnya air yang mengalir. Eueuh hayang apel, eueuh hayang daging, daging, eueuh hayang ulin ka mana aya hareupeun urang eta surga. Bayangkeun kenikmatan dari Gusti Allah, ringgitkeun ka era hareupeun salaki. Lamun salaki keur cicing, mimitian mah kieu we di babatahan heula, mudah-mudahan salaki teh kadengkeun. Pak, naon mah? Jeung Ustaz Nana kan bapak ai mamah mah. Naon teh? Bapak cek Ustaz Nana, naon? Ih, babah. Roba. Yang biasa menyebut nama kepada suaminya jangan menyebut nama. Minimal bapak. Budak lama komor dagaul bantar-bantar kiwak ben sayang ulang tingkakeun lah. Jangan ciptakan pertengkaran dalam rumah tangga. Sakinah mawaddah warahmah, akhlakna salut. Mun kabeh kepala keluarga di dia halus akhlakna, sakampung halus akhlakna. Lamun akhlak sakampung halus, mudah-mudahan sadesa jadi halus akhlakna. Sadesa halus. Kecamatan, sakupaten, saprovinsi, se-Indonesia, insya Allah kabeh bakal halus akhlakna, insya Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina salana.
Allahumma salli wa sallim wa barik. Dauhan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sing saha jalma dina bulan Maulid ngaluarkeun ati sadirham sarupiah terus manehna maca sholawat ngamarhabakeun ka baginda Rasul mangka manehna bakal disanggap dina pantes surga ku kami. Betul pasti kamari alulunan banyak diputar ke panitia aya nu masihan ageun masihan alit insyaallah sarena ikhlas eta bakal jadi bekal ditambahan ku sholawatan poe ieu insyaallah urang bakal ngakontar ridona Gusti. Mantap kemelang aja sedekah itu pahalanya sangat luar biasa. Salajengna cek sahabat baginda Rasul nu kadua sing saha jalma cek Sayyidina Umar bin Khattab manehna ngaluarkeun artos hartana jangan maulidkeun baginda Rasul mangka eta jalma bakal dipaparinan pahala sagede gunung Uhud. Eta gunung Uhud teh gunung nu aya di Mekah agungna teu aya papadana berarti pahalana gede anu nyumbang jang muludan jeung maca marhaba jang muludan. Tadi maca marhaba heula teu anta diulimna bismillatil aliyah muzadir maca eta alhamdulillah. Itulah murni sebaik-baiknya maulid ditambahan ku dakwah ari tadi mah maulidna ayeuna mah syiarna maulid da syiar kadang sok aya besar teu kudu aya ceramah entos teh maca marhaba cek orang-orang sebagian anu perkampungan sae eta oge sami ngamaulidkeun ngan ditambahan ku dakwah mah syiarna tersampaikan ya. Cek sahabat Nabi nu katilu Sayyidina Utsman bin Affan sing saha jalma anu ngaluarkeun rezekina ikhlas dina kana Allah terus ngamaulidkeun ngamarhabakeun ka baginda Rasul mangka eta jalma bakal dipaparinan pahala seperti jalma-jalma anu jihad di perang Badar dan perang Siffin. Masya Allah YKB menang pahala gede ya. Nu terakhir cek Sayyidina Ali karramallahu sing saha jalma nu ngaluarkeun rezekina terus ngamaulidkeun ka baginda mangka eta jalma bakal lebet kana surga Firdaus. Mudah-mudahan jamaah-jamaah lembur singkur jeung seputarna mesin dijantenkeun ahli surga Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama mengadakan maulid Nabi adalah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun berapa? 572 Masehi. Selanjutnya tujuannya apa? Untuk mempersatukan umat. Nah, dianya pilih di kampung ieu aya anu resep tahlil. Peuceun tong diomongkeun. Yang tahlil dengan yang tidak tahlil itu sama, sahadapa sama. Biarkan perbedaan sedikit. Kita ini negara Indonesia. NKRI harga mati Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu tujuan. Perkara tahlil anu beuki nya mangga, anu taranya wios, anu kunut, anu sok kunut sae, anu tara kunut nya wios. Ustaz sok kunut tara osok, tahlil tara ngomong we tahlil mah. Sebab simpuling Ustaz Nahdlatul Ulama tapi yang menawarkan ka jamaah pilih di dieu ayat di Muhammadiyah di Persis eta sadena wargi urang ulah tika perpecahan Islam kulantaran kudunya lamun misalkan aya anu tersebut bios eujeun karesepna jengkol batur karesepna peuteuy nyakeun bae tujuan mah lalap-lalap keneh ulah anu resep peuteuy di paraban jengkol besi utah anu resep peuteuy di paraban jengkol nu jengkol di paraban peuteuy besi rorongeh ngantak dina hidup beragama saling toleransi jeung tenggang rasa. Simkuring rerencangan seueur Ustaz Muhammadiyah.
Mereka baik dengan saya. Malah nanti tanggal 13, tanggal 7 ya. Tanggal 7 di Cibutuh itu orang Muhammadiyah ngayakeun muludan. Nu ceramah resim kuring. Bingung aya. Diajak sholawatan paling. Ayo gitu mah. Rada-rada jarang ya. Osok sholawatan osok paranehna ge. Tapi sok sorangan di imah. Ayo urang mah sok berjamaah. Oh cenah hoyong pangajikeun teh kumaha bab lahir jeung bab matina baginda Rasul. Jadi kayak ngaji di ditu mah moal kitab kelahiran Rasul teh kieu, kematianna kieu. Lamun uing ayeuna ngaji di eueuh moal kitab, uing-uing maca kitab eueuh sare. Masih sebab beda holakohna. Holakoh urang mah holakoh jejereretan. Hayangna sholawatan jeung diberi keterangan anu kaharti dari eces. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Tadi geus didalilan loba. Ayeuna aja jujur ya di masjid ya masih jami teh. Masyaallah. Lamun aja ayeuna dina kantong mau duit teh. Anu mau duit gede sing didoakeun sing tambah gede. Ulah mah kapikor dina pikiranna. Nyana kacis teh. Ngana. Sim kuring bari ngajakan sholawatan, marhaban. Ece keluarkan sodako saridona, nu ridho 100.000 saya 100.000. Engke kumpulkan ku panitia duitna pangbagikeun ka yatim piatu nu aya di dieu. Komo pade KM ya hajana tersepuh bere bagianana insyaallah. Ridho teh kira-kirana? Ridho teh? Insyaallah nu ngaluarkeun rezeki dina poe ieu bari sholawatan didoakeun anjeunna upami aya cita-cita sing dijabah ku Gusti Allah. Budakna sing soleh-soleha, keluargana sing sakinah mawaddah warahmah. Sok grasyakeun duitna teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ngadeg sarena. Jeung ngadeg teu. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam.
Jadi jejeretan lagi, tapi insya Allah alhamdulillah di pangkalinan kiat masih kena saya 11 jadwal kita bisa dibagi. Alhamdulillah. Doain doa ya, jamaah Lembur Singgur, Tangkil, Cirentak dan seputarnya Cikuntung, mudah-mudahan sing tapi keberkahan bisa Allah SWT. Kalau kita anu ganu panjawat sing sehat, anu ganu kaoyong sing diijabah ku insyaallah, putra putrina sing soleh-soleha, calongena sing soleh tu rezekina ageng, tur mugia jamaah sadaya bisa dipuskeun dina kayan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan ibu lama simpuling Ustaz Bapak Muhammad Yusuf bin Bapak Suganda Salam Mengisi Aminah bin Bapak Rahir Mugia marah tenang sing dihampuran besar insyaallah. Mugia marah tenang sing dijatuhkan oleh surga insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dibebaskan tina hisab kubur dan mugia marah tenang sing dijatuhkan oleh surga insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya barakatul Quran al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah Ya na'budu wa nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah siapa yang Rasul laksana jamaah diberi kebiasa lagi jalanan dibagi-bagi tan lagi. Nah insyaallah mudah-mudahan segera masih berarti kalau sadayana. Bila tapi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.